heula. Mana? Aduh. Tongeng. Hah? Anu jeung Pak RW meni herang kitu nya awewe. Bugu eta mah idaman. Heeh. Bantuan eng. Bantuan naon? Urang bogoh euy. Nah, mah saha teh pisan jeung uing, Pung. Lain ka mana ka awewe nu jeung Pak RW teh? Oh. Mah teh sih inget nu di imah, Pung. Naon nu di imah? Kan kita boga ucing. Eta mah ucing sato. Eta mah eng. Rasanya hayang ka awewe. Aku jeung ucing eng. Bangga. Mana mah cicing eng ulah sok pemiluan urang heula nu geus kolot. Eng. Tong eng. 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 Apaan sih? Gue teh mana ning bade tong. Oh. Pung, naon, Pung? Teh ka mana maneh? Nah, iya, Pung. Eng. Tong eng, cuma teu ngabejaan. Iya. Pak Hansip, aya naon Pak? Mulih di mana neng? Wih di desa. Wih damal. Nuhun. Aya naon manawi Pak? Ari neng teh nami teh saha neng? Abi Anita Pak. Atuh teh kenging bapak neng da. Kene anom kene. Nuhun. Nepangkeun nami abi Capung. Abi tong eng. Oh, Acapung. Sareng Tong Eng. Oh, mun atuh A. Abdi lajeng uy atunya Pak. Tos maghrib. Ngene. Ya. Neng, Naon, Pung? cuma teu ngabejaan aya neng Anit. Udah ngabejan maneh mah riweuh wae, Pung. Sok kitu maneh. Maghrib nya. Balik ya. Balik lah ya. Mah hitung-hitung cuci mulut, Pung. Meh rada wareg. Pung. Jika nama Pung, anu alitan bieu teh maratkeun, Pung. Padahal deui, Pung. Terakhir jika nama Pung. Heeh, eng juga nama. Tapi urang mah kudu anger di dieu. Tadi bayarna mahal. Bisa carekan si RW. Euy. Mudah-mudahan Akur urang jalan. ayana Sabar lah. Eng. Pak RW. Pahlawan mudah-mudahan Mang. Nah itu alas pada respon kamar itu dibayar mahal gitu tak gitu rapi panggil gitu yang uang tidak yang nu bingung engkung pikiran kopiah yang di mana sok lah itu bete asal di deket panganten ini itu itu baru gue pikiran asal yang di akatan deh tak gitu sok tenang ulah maka mikiran dahar tampang dahar makin bareng di kuing oke nasi kene sekarang kayaknya nungtutan dari jauh tadi motor nuti belah itu nupi kadian itu mah nuwing nu kuring cek nu boga nama ada sing beres sing bener soalnya lo pakai truk di tukang tuh ngalit hari kesik anu lebih halus mah itu di entep 55 bung di entep 55 bangkit tuh karet mereka nu nyokot nih boleh nggak tanya herap perlu itu saya tak dengan kopi herap waktu di kalau ya ayah kemarin oh kembali ya kali ya ada lahan mah bareng jeung kuring
Geus balik Pak RW uang neangan dahareun ah. Pung ai pung. Lapar ya. para panglima, para pangjajahna, katangi baraya, nu hadir dina waktos ayeuna hormati kuring. Mudah-mudahan kapalna ngariung ka bulan sadaya. Pasti Ngene pung. Bea silakan. Pung ieu pung mati seubeuh pung euy. Maras mana nih, Eng? Ayo pung heueuh pung. Tungguannya. Udah mau seubeuh ya pung. Ayeuna matus jantung. Di kebelah itu ya. Sanggu jeung daging jeung bonteng. Lodeh sama Oke, lah ada pung. Kan mah kabeh di dinya pung. ya. Ya. Bolsio. Anu nitip lah parkiran sing bener jangan nama kuring ini tuluy we kana kenyo Itu temam. tengah hati kumaneh doaan ngasuk mulu gerak meyakin urus na itu hanya tadi nanyakan kemana penahanan himil man indah ngawe di ulang kita dibejakeun di kuring lapar lah bareng nahan nyolaan Kenapa kagok sih saya etik deui. Pung. Beakeun pung. Beakeun geus beakeun. Wak, Assalamualaikum. wak. Salam. Bagi ya si Ujang. Cager, aya naon euy? Iya, Wak, aya pipijaeun, Wak. Naon? Bari dieu, Pak. Dari bari ngapung nggak bisa. Sok. Ya, saya jauh di jugjug, anggang di teang. Ka imah uwa aya picerios naon, aek ngawadul naon jeung uwa. Wadul lah Sundanya, coba di sok. Naon wae? Ieu, Wak, aya picariosen ieu teh. Nuhun. Abi teh tos kenging bukti-bukti nu kuat, Wak. Kuat jeung nyata. Nuhun, Mana buktina aya? bukti-bukti nu ngarungtakeun RW nih jeung hansip-hansipna lah. Boy, aya buktina sing kumaha? Iya ya kok. buktina teh wae. Ya, Oh, direkam dina HP. direkam. HP-na alus euy. Ya, Iya, Wak, bukti-buktina teh. oh, palingan kieu nya euy. Eta mah euy kudu dilaporkeun kanu berwajib. Pokona mah hansipna aduh tika itu. Dedek cicing ge. Teu ambek wambek itu sok teu mengenah mah. Hansipna terus RW-na aya cara-cara kitu mah. Bisa laporkeun kanu berwajib. Meh pugu urusanana. Kudu sing bener ari ngurus ieu pamarentah teh sing bener. Da anu diurus teh masyarakat. Udah salah mun milih uang mah. Udah Bisa salah teh tadi. nyawa. Ai batur mah pang jadi teh akibat ku duit, ku ieu ai urang mah ku istilahna sabar Ikhlas, jeung sobar ikhlas jeung sobar. Da urang mah hayang ngabela ieu nagara gitu. Jeung pamarentah sadaya karunya kanu teu boga anu miskin gitu. Contona nya istilahna ai jelema mah nya cek paribasanya teng melak bonteng pasti buahna bonteng, lamun melak cabe buahna cabe. Mau jadi simut. Moal atuh ngan aya anu salah mah melak ieu jagong sia aneh buahna rambutan arti laporkeun nya nu berwajib Siap. jeung saka ditu laporna Lah sorangan ya. ieu ek lapor kitu kumaha ngawadulna Lah ngawadul teh abi tos gaduh barang bukti nu kuat, ieu RW sareng hansip-hansipna abi mah hoyong diturunkeun wae eta RW jeung hansip-hansip teh. diturunkeun kumaha jadi dipecat Dipecat. nah gitu dipecat ulang ke ayeuna laporan
cenah bade turunkan gimana nah keur naik kita turun sing benernya ngawadulna siap meh pinter isukan lah didoakeun ku Uwa sing jadi presiden digantinya jadi presiden aduh ini sabarnya aduh perkenya sing bener gitu urang mah istilahna kudu sing sabar sing sadrah pokona mah istilahna tata amal teh alus pokona mah urang mah ngabela masyarakat gitu nu mampu tak kudu kitu anu teh bener wa ieuh diturunkeun anu dina digawena teh bener mah dina ieu masyarakat jadi urang kudu nya masyarakat didoakeun ku Uwa nya sing selamat sing bahagianya beda terus lah tuh nya Bang. mohonnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam beda tidur pelannya daun duitna euy sandi fake Barurah karerosan aduh pependak di dia karerosan Pak aduh pependak di dia aya kaperyogian naon geuningan? iya Pak aya laporkeuneun ke Bapak teh Ya laporkeun naon geuningan? iya Pak Bapak teh nuju milari anu ngajahilan Bapak sanes Heeh, anu ngalungkeun urang ka sawah, oh can kapanggih keneh geus rudet ieu. Geus tika nyeri beuteung tah urang ieu neangan ubar nyeri beuteung teh ieu ku siki salak cenah ngadenge. Urang teh neangan u kieu beaan ti leuweung ge. tenang Pak Ieu tenang nih geus nafsu lah geus beak ieu nih geus beak Tenang, Pak. sabaran. tenang Kumaha gitu. tenang Pak keng risau abi gaduh barang buktina Pak Ah nu bener. nya Pak bener ieu mah Cik, tina naon wae buktina hayang nempo. Meh Iya, iya. jelas urang mah. abi Kudu barang meh buktina pupuk lah. sadaya Pak yo tingali Pak Pak saya nusun eta Pak Ulah bakal dikembalikeun. Buka video ti mana maneh nu kitu? Pak tah no iya Pak aslina mah namanya masalah Astagfirullah. Oh, bener ieu mah kumaha. Aing curiga teh bener berarti benernya pecat eta. Pak lah Pecat lah anjir sekalian we geus jeung RW-na. Eta naon? Hansip jeung RW-na sekalian lah. Bang pecat we. Kagok geus puguh buktina HP kieu mah lah. Kabina-bina teuing ku aing diberean duit teh, digaji teh. Eueuh pisan ieu mah kieu carana mah. Aduh, tega ngalukeun aing. Geus lah. Bang ini tuh yang teang sekalian mau dipecat we lah geus sekalian. Keun mang datangan RW-na jeung hansipna sekalian mau dipocot teh sekalian. nya Pak Heeh. siap Caliweura maneh mah. Tulungan aing ieu. Aduh, kumaha ieu? Aduh. Bapak hampura Pak. Ai Bapak lah kacicing di tengah jalan atuh. Tewak aing heeh. Tewak. Aduh. Bang, ajeng Pak. Kurang cuang sangap. Tewak. Aduh. Awas tuh kena cucuk aing. Aduh. Ai Bapak tuh lah di tengah jalan ulina. Udah tadi nu sugan mau anu ngaliwat atau motor. Aduh, Ngabina Pak reman. Aduh. udah ieu reuwas geus kurang kumaha ngahinar bieu teh. Aduh, keduk pas pisan kana awak. Kebenaran maneh aya ka dieu. Ayo anter urang euy. Antar ke mana Pak? Anter ka imah RW nu nguruk-ngukan ngobrolna geuningan anu teu paruguh wae gitu nih. Gitu lah. Aya naon geuningan Pak? Arek mecat hansip jeung RW-na sakalian dipocot lah. Kagok tuh da. Rada cucungah euy. Aya naon geuningan Pak? Ning bisa arek dipecat? Apa anu micieun uing ka sawah teh geuningan ayeuna mah? Saha Pak? Si hansip pasti dititah ku RW-na. Nya Pak. Heeh. Hayu Pak cuang teh Hayu. ayeuna mah. Oi. Bung. Iya muncang nu urang jang ngalawanan muncang anu si kubu itu kan. Yaitu jenis muncang Jayanto. Gajanu. Namun bikang ieu muncang ngaranna Jayanti. bikang mah Ya. dan kan jelema wae Ayeuna mah jenis muncang mangap. ari ieu jenis naon Pak RW Eta teh muncang Kaliwiro. oh Kaliwiro Nya lamun di Jawa, lamun di Sunda Kaliwira. oh anu kieu Eta nu jenisna teh muncang dahdir kawinan jeung kowe. Eta jadi nama muncang Kowe? disebut muncang dahdir kawinkeun jeung kowe. Jadi cek di ngabungan bau teh Bung nya, bau Eta nya bau kowe
lain dan sambil nama orang anyar-anyar ini segala macam sarua ya bilaan meuli jauh ya meuli mahal betul di mana eta ya melina daerah jauh palet kami sekarang palet kawali oh tangkal lagi di tengah gunung saat tanggal dengan hiji ya Ini rangkil muncang. Duh, bunga senang lain kalapa wae bunga muncang ya aya wah oh boy ngomong asalnya selera panging sinuran ganteng Jijing atuh itu hotel wae aing kena bayangkeun pamajikan lurah tinggal atuh geus sumber-sumber naon ya jeung lagi Pak anu ala resan Pak panjang yus makin diobrolkeun nya bung ieu nya Pak kadunya teuing eta bojo di keun cerai ke boyo mudah-mudahan si kenging deui geus langkung sae tos lami tadi Pak di dieu alhamdulillah geus lami geus lila aing teh di dieu teh kitu we nya satu kangen aing teh ngaromongkeun teu baraleg jeung ngahaja aing teh aya penting jeung tak kahansip kanu duaan anu nyiksa aing geus puguh kejeburkeun kana sawah kaliwara kuburan mah nyaho heueuh Pak mohon Pak harus eta Pak ya perkawis anu ngadamel musibah sareng nyilakakeun bapak teh kusim kuring ge pan ayeuna masih diproses masih dilarian terus diselidiki saha jaminannya bungnya yang saha anu nyilakakeun bapak teh gitu aya bapak teh kenging bukti syukur alhamdulillah sing kuring hoyong terang saha eta jalmi anu nyilakakeun bapak teh gitu tah hapunten tim kuringnya mau tadi kerja geus mah teh nyarioskeun awan henteu kuring geus nyaho anu nyilakakeun kuring teh anak buah maneh pasti dititah ku maneh ti ayeuna ka hareup dipecat kabeh mau heula mending abi leme tenang pisan ya amun anu nyilakakeun bapak teh anak buah abi dua ya hapunten Pak ya hapunten bisa geus tong loba alasan maneh jeung anak buah maneh dipecat bukti kalawan nyata bubuk tai dina mata bukaan baju kabeh bukaan bajuna Buka baju. tuh man Bajuna buka. Ya buka. ih manyung urang imah aku Buka. buka urang Ayo Pak. yuk Segala Pak. Ai calanana. calanana sakalian Calanana buka. buka Coba. dirangkes Baik. Ya buka mah. oh ieu mah lain banyu di desa ieu mah banyu di imah oh baik Ya. Coba, geus. abi urang imah Pak bawa jujung bae lah mantuk aneh bisa kamu dibaca dari siapa anu jeung maneh duaan nu nyen gara-gara teh ilaka ieu mah jambatan eueuh geus ayeuna mah RW geus bubar dibaca kabeh geus cilaka lagi 12 18 gara-gara maneh duaan geus kira balik eueuh we teh gajian ayeuna mah lah gaji nu jeung kana ayeuna Pak. eueuh udah gaji ayeuna ribu jeung tuturkeun tu si lurah anu huntuna ka hareup maneh gara-gara gua kira bubar hidup Kemana yuk tuh? aing era Ah, bae mulai batur ieu. Pakai. Tah hidung sayo. Nah, ayo. oh bismillahirrahmanirrahim gara-gara hansip dua hansip dalam beloh bubar aing dipecat jika na ieu mah lurah jeung RW bubar carita film ieu ingana di amanah bubar mudah-mudahan ulah mantek jadi stres bisa ngajreng anjing lah ini nih kumaha bedanya kalau di imah di ibu ibu mah salah tahir masih